Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa patepang deui sareng sim kuring Dea Friska Permata Wahyudi dina Warta Sunda. Warta nu baris kapidangkeun dina Salasa 7 Mei 2024 nyaeta mobil mewah nabrak barir. Kacilakaan lumangsung di Jalan Tol Cipali tepatna malam Kaping 4 Maret 2015. Kacilakaan ieu ngalibatkeun mobil mewah anu ditumpahkan ku saurang nonoman namina Agus. Anu jadi sabab utama kacilakaan ieu kusabab sopir nyetir dina laju langkung ti 120 km per jam. Sopir ngadadak teu bisa ngendalikeun mobil kusabab remna blong. Balukarna mobil Ferrari nu nomor plat B3641AH nabrak barir. Untungna sopir langsung dibawa ka rumah sakit anu caket pikeun perawatan medis. Pamarentah lokal ngadesek pengendara pikeun ngurangan laju nyetir. Pamirsa mung sakitu Warta Sunda anu baris kapidangkeun, sim kuring asmana tim redaksi Warta Sunda amit mundur amit mungkur. Patepang deui dina warta anu baris dongkap. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.